Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu tia geningannya dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejaneraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng lawasnya anu judulna Si Buntung Jago Tutugan. Ieu mangrupikeun karya lawas tahun 1860-an anu di karang ku Bapak Esukandarnya almarhum anu ngantunkeun dina tahun 1880. Luar biasa ieu dongeng tetos dipedar ku mang pirang-pirang pendongeng legendaris Abah Kabayan Mang Barna nya ngahaja ku simkuring dipedar deui kanggo malikeun katineung ka mangsa kabaheulaan nya. Kumaha ieu lalakon salajengna si Andi Jago Tutugan teh nya Si Buntung. Ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na Kisah Tanah Sunda mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jajar carita nu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun nuhun laksa ketika bingahan atuh mugia sing tiasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayana nya kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna kanggo bapak-bapak bari nyantai nyi kopai udud samsai ngabaheuhai. Oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong ngobrasna di tempat cukurna di perjalanan bari nyupirannya di pabrik di kantor di pasar pokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri nya sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh janten landong katineung cenanya. Oke ulah hilap di like di komennya komen we saka inget deh. Sareng palawargi sadayana kumargi da penggarangna tos ngantunkeun teras ieu mah waktu kapungkur di karang teh tos digaleuhnya ku percetakan oge percetakan tos teu aya da ieu teh janten teu aya nu gaduh ayeuna teh nya. Tapi urang sadayana memang pecinta dongeng Sunda. Ayo urang sami-sami ngagib ka pengarangna nya Bapak Esukandar ku cara ngintunkeun aosan Al-Fatihah da gratis Al-Fatihah mah tapi Masya Allah dugina ka ditu luar biasa. Mun aya 1000, 2000, 10.000 urang sasarengan ngaoskeun Al-Fatihah nya bakal janten medan energi nu dahsyat. Engke urang bakal kabagian gitu kaberkahanana nya wih di ka urang atuh pamugia anu nuju usahana sing dilancarkeun usahana nu rumah tanggana sing sakinah mawadah warohmah atuh anu gaduh cita-cita sing kacape cita-citana nya hajat-hajatna gitu. Pokona mah sagala kahoyong urang gitu sing dikabul ku Allah wasilah urang sasarengan ngintunkeun aosan Al-Fatihah kanggo pengarang dongengnya da Bapak Esukandar. Khususon ila ruhi ahlil kubur Bapak Esukandar. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bighfir lana amin. Palawargi sadayana dina setiap karya Bapak Esukandar nya dididik tokoh-tokoh nate peurih ti alita ieu hiji gambaran hikmah kahirupannya di mana jalma bakal dijantenkeun jalmi nu hebat nu kuat maka ti alitna teh sok peurih gitu nya. Pokona urang pulungan hikmah pelajaran tina ieu carita dongeng da dongengna mah sakadar senok tah nya nu pentingna mah sangu diasupkeun kana baham ulah dugikeun ka
senokna dipikeun ari senokna di dahar ai sanguna dipikeun nya pala wargi sadayana. Langkung raos disambungkeun kana speaker aktif lah pala wargi sadayana nya tah saumpamina ngaros kahibur ku padaran dongeng sim kuring tiasa nyawer kana nomor ieu nya apresiasi tah ieu nomor dana tah nomor rekening. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Si Buntung Jago Tutugan bagian anu ka-2 nya. Mangga kaparayun sadayana. Wilujeng ngadangukeun prung Si Andi sanggeusna deukeut teh manehna ngabrol buntut munding atuh kontan munding teh malik sarta seak bae eta munding teh ngaberi ka si Andi. Si Andi lumpat ka kebon awi tapi eta munding teh terus ngudag. Warga mah eueuh saurang oge wani nuturkeun sok sieun eta munding teh ngadon ngudag ka maranehanana. Telila si Andi mucung hungul deui leumpang ngagandeang nepi ka lemur gogorowokan majar cenah muning teh geus teu walakaya karina lian we cenah di kebon. Najan bari kaget sarta satengah teu percaya teu buru atuh jalma-jalma teh bari jil tina panyumputanana ting kurumui kaluar ti kolong sawarih tarurun tina tangkal anu ditaraekan. Antuk nama warga teh naluturkeun si Andi ka kebon anabreh teh bener we eta munding teh geus teu walakaya lantaran tandukna nyelap kana sela-sela dapuran awi. Ngahaja kumanehna teh digagalak sangkan tandukna ti selap kana sela-sela tangkal awi. Atuh geus kitu mah eta munding teh pada nalian sarta harita mah geus rada tenang sigana kasirna geus kaluar tina jero ceulina. Warga ting daleleh ka si Andi lantaran geus curiga moal salah deui eta munding nepikeun ka edan teh alatan diheureuyan ku si Andi. Ngantayan wani amek da geus pada maklum kana talajakna malahan mah jadi malik muji ka si Andi teh. Tapi ari pikeun Haji Sobana mah anu memang siganu sedil ka si Andi teh manehna mah ngadon ngawowoleh nyarekan dicarekan teh si Andi nembalan anu kadengeuna matak pikareuwaseun keur nu borangan. Ulah ngamak wae atuh Pak Haji, kajaba lamun hayang edan mah muningna kabeh soklah ku aing diedankeun. Haji Sobana ngadenge kitu teh ukur bisa gogodag bari maca istighfar sababaraha kali terus ngusap beungeut. Kisah hudi anu harita aya di dinya katingali beungeutna teh meuni reup geuneuk rai pias teu loba omong deui si Andi teh dituntun dibawa ka imahna. Pamiarsa sadayana anu teu acan kabeuli baju dulag balukarna ari kumineng di papatahan mah bari tempo-tempo kapaksa bari ngagunakeun kekerasan
si Andi geus tara deui nyieun hal anu matak gujurud warga. Hal kitu teh estu matak pikabungaheun pikeun mangsa hudi katut bienah mah. Tapi nya kitu, ayeuna mah si Andi teh jadi tara betah di imah sarta tara daek ulin jeung babaturanana. Mun ti beurang sok ngaprak ka jauhna, mun teu ka kuburan bapana sok ka pasir ayaka anu masih geledegan, remut jeung hium ku tangkal anu garede. Lamun ti peuting tara sare di imah, ngadon ngarengkol we ditajug, dititah balik oge tara daek, ngan ari usum dahar mah kakarek manehna teh balik. Hal kitu teh matak jadi pikiran pikeun kisah hudi mah, anu ngarasa boga kawajiban ngajaga jeung ngurus si Andi. Komo deui sanggeus ngadenge beja lamun si Andi teh sok ulin ka pasir ayakan anu tempatna lumayan jauh, anu pikeun boh urang Cipancar, Cikelepu, Cikemulan atawa Hujung mah eta tempat teh masih sanget. Aya beja oge cenah sok ngatro ka lembur anu jauh, tapi ari ditanyakeun jeung dicarek ulin ka pasir ayakan teh, jawabanna teh ukur resep we cenah. Padahal si Andi kitu teh manehna boga maksud anu mandiri dina dirina, anu aya patula patalina jeung kajadian anu tumiba ka bapana. Sanggeus ayeuna boga pikiran anu bener, si Andi jadi robah pamadegan. Komo deui sanggeus ngadenge beja lamun nalika jumeneng teh bapana mah kacida pisan ceuceubna ka para begal teh. Lamun dina riungan boh ditajuk atawa di pasar, sok nembongkeun ka ceuceubna ka para begal teh sok kaleulewihi, sok rada sompral bapana teh. Tangtuna hal eta ngajadikeun rasa dendam para begal anu memang loba mata-matana. Jadi bisa bae waktu kejadian harita teh bahrowi jeung baladna lain ngan sakadarek ngabegal, tapi leuwih kurasa dendam ka Kirais. Memang rada teu asup akal pikeun si Andi mah, sabab harita bapana ujug-ujug diraponan anu antukna nepikeun ka ngalaman bobor karahayuan, kumaha teleungeusna para begal harita geus moal bisa dipohokeun, teu woleh ngolebat tina biwir panona. Komo deui apanan leungeun manehna oge nepikeun ka ngalaman tatu anu moal bisa cager saperti sabihari. Kukituna si Andi jadi hayang maluru saha anu geus mateni bapana teh, sok sanajan manehna teu aya nu apal kana beungeutna para begal, tapi manehna miboga cepengan anu bisa dijieun bukti pikeun maluru. Salah sahijina nyaeta we waktu galungan teh apanan aya saurang begal anu beungeutna kakeunaan ku sabetan bedog bapana anu ngabalukarkeun cacat dina beungeutna. Jadi di mana ayana jalma anu cacat beungeutna teh, si Andi geus bisa mastikeun yen eta pelakuna. Anu kaduana nyaeta Ali anu dijieun tina perak mata pirus bapana anu dicokot ku begal. Manehna apal pisan sabab mineng nyonyo eta barang. Sakali mangsa si Andi teh keur nikreuh leumpang ngajugjug pasir ayakan, sabot jongjon leumpang tina sela-sela hirupna tatangkalan pasir kadenge sora anu ngagelik, sanajan lain budak borangan oge teu wudu we manehna teh ngarasa muringkak sabab cenah kabejakeun didinya mah loba dedemit. Jajantung ngadadak ratug tutunggulan, gelik kadenge deui sora semu ngaleungis di barung sora prak prak siga sora anu keur nakolan batu. Ter atuh hatina ngageter, rikat si Andi ngasupkeun pasar kana sumpit anu dibawana, leungeun kencana dipalangkeun dina dada. Lamun ayana naon teh kumanehna rek disumpit atawa rek dikede, kitu gerentesna. Panonna nitenan ka arah datangna sora. Sora naon eta nya? Piraku dedemit nyiriwuri wayah kieu. Sampeurkeun ku aing mah palebah batu sigana mah. Abong budak lengger, ayeuna mah nu timbul teh rasa panasaran. Si Andi terus ngeteyep ngadeuketan kana palebah batu, polahna mah teu beda we lir ucing anu keur ngadodoho beurit.
sora anu kekeprakan teh beki tetela. Barang breh kanu aya di hareupeun si Andi kaget, tapi teu lila saterusna manehna seuri ngablenye. Sabab naon anu aya di hareupeunana teh teu kurang teu leuwih lian ti heulang ruyuk, sukuna sabelah nyelap kagencet ku batu. Sugan teh naon diselap maneh teh ruyuk? Cek si Andi ngadeuketan, tapi ningali jalma teh eta heulang malikeun huluna sarta calangap nembongkeun pamatukna anu ngelukseukeut. Galak naker siga nu ngancam rek macok katinggalina teh. Sakitu geus tawala kaya masih galak maneh mah, hayang dipodaran sia teh ha? Cek si Andi bari nyiapkeun sumpit rek ditembakeun. Tapi teu lila sumpitna diturunkeun sabab kadenge eta heulang teh ngagelik ngaleungis siga nu menta ampun. Cicing matakna, gua aing ditulungan, asal maneh ulah macok heuh. Sanggup? Cek si Andi ngajukeun perjanjian. Eta heulang siga nu ngarti kana basa manusa, manehna meberkeun jangjangna kana batu siga nu pasrah. Waktu si Andi mariksa suku anu kagencet batu oge cicing we eta heulang teh, si Andi ngadorong batu ku tak-takna, rada adu regeng sabab lumayan badag batuna teh. Gorobas, akhirna batu teh ngagulutu, bareng jeung kitu galaprak heulang ruyuk teh hiber kana tangkal, panonna melong ka si Andi anu luut leet ku kesang siga nu nganuhunkeun. Ayo gini cia. Cek si Andi bari turun ka palebah anu datar, terus manehna ngagoler ngareureuhkeun kacape dina batu anu nemprak. Teuing pedah cape, teuing memang hawana angin gunung, harita si Andi kasarean, lilir-lilir soteh pedah awakna kasorot panon poe, anu harita geus mimiti lingsir ngulon. Waduh, geus beurang geuning. Bari kuniang hudang terus nguliat. Geus kitu manehna leumpang mudun, dina hiji tegalan manehna ngaraandeg, di dinya loba tatangkalan anu raruntuh. Si Andi ngadeuketan tangkal kiara anu gedena saukuran pingping jalma dewasa, teu antapara. Jebrod, eta tangkal teh ditonjokan sababaraha kali, kereke, dorok-dok. Sora tangkal anu teu lila terus ngakebru runtuh alatan ditonjokan ku si Andi. Cukup latihan poe mah. Pokna bari ngaleos rek mulang ka lemburna. Pamiarsa sadayana anu pararege, horeng si mana horeng, si Andi ulin wae ka pasir ayakan teh tayalian pikeun ngalatih kakuatan leungeun kencana anu buntung. Beuki dieu kakuatan tonjokan si Andi teh geus teu bisa dianggap enteng. Sigana lamun ditonjokeun kana sirah tangtu bakal matak jadi remek. Sabot keur jongjon leumpang, sakila ti luhur aya nu nyirorot, bruk entrep hareupeun jalan liliwatan si Andi. Si horeng heulang ruyuk anu tadi ditulungan teh datang deui. Rada ruas oge manehna teh tapi teu lila. Maneh ruyuk, rek naon ngahalangan jalan kuring? Cek si Andi nanya. Eta manuk siga nu ngarti, manehna ngagerak-gerakeun huluna bari ngingiplik jangjangna. Halik nyingka tong ngalangan jalan. Kajaba lamun maneh arek milu ka kuring jeung daek jadi balad kuring mah. Yap ka dieu tah, ka dieu ye. Cek si Andi bari nepak tak-takna. Eta heulang teh siga nu ato, manehna ngagelik bari ngiplikeun jangjangna, teu lila keleber terus entrep dina tak-takna si Andi. Atuh si Andi najan atau oge manehna muringi sabab kuku eta heulang teh karasana asa nanceb kana tak-takna. Aduh, turun si ruyuk ah.
Cek si Andi bari muringis geleber deui hiber cele ayeuna mah entreupna dina leungeun kenca si Andi anu memang nepi ka pelbasi kuna dibungkus ku kulit. Si Andi bungah kacida ayeuna mah manehna boga cocokan anyar anu jarang dipiboga ku batur. Si Andi mah nyebutna teh siruyuk we ambeh babari meureunang. Teka catur di jalana memeh magrib si Andi geus nepi ka sisi lembur lantaran sieun matak bujrudnya manehna nitah siruyuk teh hiber. Siruyuk ngarti geleber hiber mumbul tapi barang si Andi geus deukeut kana lawang pantau imah siruyuk nyerorot deui turun sarta entrep deui dina tak-takna si Andi terus pindah kana leungeun kencana. Mireungeuh kitu Kisahudi kacida kagetna. Ulang di mana eta teh Andi? Nanyana bari pinuh ku kaheran. Atuh derek-dek wae si Andi teh ngadongengkeun lalakona. Tuh geuning cacakan sato tate manehna ngarti kana mulang tarima matakna komo urang manusa lamun urang melak hade tangtu bakal menang kahadean oge ti batur atuh sabalikna lamun melak kagorengan hanya hasina oge pasti nu bakal dipetik ti kagorengan sabab melak bonteng mah bakal jadi bonteng juga tuh bisi lapar mah geradahar aya asin sepat dengan nama sakalian tah heulang teh bere nyatu ceuk Kisahudi bari neuteub kana heulang. Wayahna ruyuk ayeuna mah dahar nu aya we nya lamun hayang dahar ngeuna mah isukan we nya sameran tah hayam Haji Sobana tuman ngan ulah anu kumupu keneh karunya. Si Andi ngajak ngobrol siga ka manusa. Peutingna si Andi teu sare ditajug ayeuna mah manehna sare ngagolehe tengah imah sisieun bilik. Si Ruyuk diperenahkeun dina gantar tapi teu betaheun sigana teh dagawena teh ngan gagalaprakan wae. Si Ruyuk turun tina gantar terus ngadeuketan ka si Andi anu keur tibra. Terus ngantel-ngantelkeun pamatukna kana ceulina si Andi. Naon Ruyuk? Cek si Andi nanya. Ti tadi teh gagalaprakan wae tapeguhan. Hayang kaluar sigana mah Andi. Kisahudi ngomong ti pangkeng sabeula. Hayang kaluar maneh teh. Hayu atuh. Bari ngajengkat kalawang panto, si Ruyuk teh telendenan leumpang, barang panto dibuka mah geleber manehna hiber kana tangkal buah. Waktu si Andi deuk asup ka imah deui, siot si Ruyuk nyamer terus entrep dina taneuh bari ngeluk disada, ku si Andi disampeurkeun tapi manehna langsung leumpang tapi teu hiber. Tiap si Andi rek asup ka imah disamer deui, kitu jeung kitu nepikeun ka sababaraha kali. Aeh kunaon maneh teh? Aya naon ieu teh aya naon? Rek bere nyaho-naon? Sok atuh tunjukkeun. Cek si Andi, blesat si Ruyuk teh hiber ku si Andi dituturkeun. Nepi akhirna mah eta heulang teh ngarah ka imahna Haji Sobana. Kakara oge itungan 3 tarikan napas. Sajorelat ku si Andi teh kabireungeun palebah anu poek pipireun imah Haji Sobana aya 3 jalma. Lep si Andi ngelok nyumputkeun awakna kana hiji tangkal. Saha eta nya? Moal salah pasti maranehna boga niat anu teu hade. Kuring kudu gawat bebeja ka Mang Udi ieu mah. Pokna bari ngeteuyeub leumpang mundur. Sanggeusna ngerasa lengkahna moal kadengieun ku nu tiluan, beretek si Andi teh lumpat ka imah maksudna mah deuk ngabejaan Kisahudi. Bari hari weus-weus derek-dek nyaritakeun pamanggihna anu cikene, Kisahudi kaget, tapi najan kitu masih bisa nyumputkeun ka kagetna kawantu manehna mah lain jalma sabongbrong. Pikeun urang Cipancar mah geus teu bireuk deui manehna teh ahli main po. Gawat atuh kaditu tempo bapana bisi ayeuna naon ge wartosan we tetangganya ceuk bina tong warah geru bisi lain
keun we ayeuna mah ku akang urang tingali. Hayu Andi. Ceuk Kisahudi mere isyarat ka si Andi bari kop kana siku-siku jeung peso balati anu diselapkeun kana cangkengna. Geus kitu mah geuwat muruka imah Haji Sobana sepi eueuhna naon, tapi waktu nitenan kalebah janela katingali janela teh muka. Kisahudi ngeteyep terus noong tina janela. Kisahudi kacidaruasna sabab ningali di imah Haji Sobana teh aya 3 jalma nu keur jongjon we ngukud barang-barang sarta kabireungna oge Haji Sobana saanak pamajikan dina kayaan keur diborogod. Ari 3 jalma eta tayalian iwal ti Bahrowi jeung baladna Sudinta jeung Ardasim anu ayeuna mah ngarubah siasat ngarampog ku cara ngadatangan ka imah-imah anu sakirana euyeup ku harta banda. Geus tara deui ngabegal nyegatan di jalan sabab maranehna keur aya dina inceran pihak Serse Garut. Mikir kana kasalamatan Pak Haji, lat we Kisahudi teh poho ngabejaan tatangga. Kalawan sakilat manehna naik kana janela sarta sakilat ngayakeun panarajang. Bangsat! Ceuk Kisahudi narajang ka Sudinta, lain deui atuh anu tiluan teh kagetna. Komo deui Sudinta anu panghareupna sakilat ngajleng ka tukang ngagiwarkeun panarajang. Sedengkeun Bahrowi jeung Ardasim oge rikat mesat bedogna bari sakilat mapag panarajang Kisahudi nu harita nyampe ka hareupeun. Tapi pugu Kisahudi oge lain jalma sabong brong. Manehna geus ngabalitungkeun pibalukareunana anu matak waktu Bahrowi jeung Ardasim nyabetkeun bedogna, sakilat manehna narik leungeun dibarengan ku ngareunteutkeun awakna sarta seret leungeun katuhna nyabut siku-siku. Sakiceuk geus katitenan posisi lawan-lawana. Nu duanya eta Bahrowi jeung Ardasim di hareup sedengkeun Sudinta aya di gigireunana. Ku kituna kalawan sakilat manehna ngagunakeun jurus cacar bolang, jurus ciptaanana manehna pribadi. Terang-terang bedog Bahrowi jeung Ardasim teh dihakan siku-siku. Geus kitu serepet nyabetkeun siku-sikuna ti katuh ka kenca, maksudna marek dipake nyabet beuteung Bahrowi jeung Ardasim. Bareng jeung eta sukuna maju sajalan jeung siku-sikuna terang bedog Ardasim anu ngalas sirahna teh disabet atuh kolebat siku-sikuna nyewuka katuh ngabarengan suku katuh anu ngangsro deui ka tukang ka arah tadi anu akibatna pikeun Bahrowi jeung Ardasim mah mata gempeur oge lantaran 2 kali manehna kudu ngajareg-jeg nyingkahan samran Kisahudi. Sudinta anu bedogna kasabet oge nepikeun ka ngabangkieung. Aya oge geuningan urang Cipancar bisa ulin euy. Ceuk Bahrowi nya kakak semua bari nyabetkeun di bedogna. Heueuh deuh, keur numpes manusia-manusia model sia. Temal Kisahudi bari nakiskeun siku-sikuna, serog deui suku katuhna ngangserot dibarengan ku awakna anu semu nyerong 45 derajat make gerakan cacar bolang. Ngan ayeuna mah manehna teu narik deui sikuna ka tukang sabab kareret Sudinta geus pindah ka tukangeunana anu maksudna rek ngabokong narajang ti tukang. Kisahudi gentak ngarobah jurusna, manehna malikeun awakna ngenca 80 derajat tina jurus panggalmui, suku katuh maju dibarengan ku nakis bedog Sudinta. Geus kitu muter di 45 derajat nakis panarajang Bahrowi jeung Ardasim anu meh bareng rek narok sirahna. Trang! 2 bedog sakaligus awor jeung siku-siku. Sudinta anu boga sangkaan Kisahudi teh mundur deui gentak nyabetkeun bedogna ti luhur. Tapi manehna kacele sabab harita Kisahudi teh ngakil ka kenca make jurus hap-hapina bari ngarobah cepengan siku-sikuna solontod. Sudinta teh nyolontod awakna doyong ka hareup ka bawah ku tanagana sorangan. Kisahudi teu miceun kasempetan habuk angeun Sudinta teh ditotog cenah kadenge sora Sudinta. Ardasim anu harita nghambatkeun bodogna ka cidareuwas sabab Sudinta teh nolonjong ka arah manehanana atuh rikat Ardasim narik deui leungeunna hanja akal manehna teu mireungeuh lamun siku-siku Kisahudi teh nyasar sirahna. Ari bletak ari koceak bae Ardasim teh ngoceak. Bahrowi anu ningali kitu sakilat nghambatkeun bedogna. Tapi deui-deui Kisahudi anu api-api bongoh teh sakilat ngalelepkeun sirahna bari muter 180 derajat hiuk buntrang geduk dada Bahrowi kababuk meuni neungeul nepikeun ka manehna labuh diu. Waktu rek disusul tepus Sudinta anu geus jejeg ngayakeun serangan dadakan
bedogna ngahyuk nyabet nyasar kana beheung. Kisahudi nu harita kuda-kudana pajeng jarukur bisa nakis puntrang cari jeg. Kisahudi ampir dek labu Sudinta gewat nusul rek narok sirah. Cek ajaman mah panarokna Sudinta teh bakal kena melah sirah. Tapi aneh Sudinta ngadadak ngakuak sarta bedogna ujug-ujug murag tekanyahuan datangna kana leungeunna ujug-ujug aya pasar anu nanceb niruk leungeun. Kisahudi ruas ningali kitu teh manehna rada balanga ti tukang Ki Ardasim geus nyabetkeun bodogna rek nigas tak-tak. Tapi sarua Ardasim oge teu beda jeung Sudinta, manehna ngoceak bari pluk bedogna anu dicepengan teh murag. Leungeunna sarua katiru ku pasar anu dilempagkeun ku si Andi anu tita tadi nyempot tukangeun panto janela nyerangkeun bapak kukutna tarung jeung begal. Ningali kejadian kitu Bahrowi nyangka yen aya nu andol ngabantuan Kisahudi ti kajauhan anu ceuk pikirna tangtu tingkat pangabisana leuwih ti manehna. Kalawan teu loba mikir deui manehna ngagorong ka anak buahna, "Waruda, mundur!" Pokna bari ngajorelat luncat kana janela bari samemehna nyameur heula gemolan. Ardasim jeung Sudinta nuturkeun gegedugna kabur. Siruyuk anu tita tadi cindeuten dina tangkal sawo ningali Bahrowi anu kabur bari mawa buntelan teh kalawan iceus langsung hiber ngudag Bahrowi. Gapruk sirah Bahrowi teh dibinti sukuna anu ngagaludra tur kukuna anu marencos teh ngaranggem beungeutna Bahrowi. Atuh menang serangan dadakan kitu mah Bahrowi teh kacidaruasna disangkana mah manehna teh diserang ku dedemit komo deui harita kayaan teh poek. Manehna pakupis gahap kanu entrep dina sirahna karasa buluna teh anu lemes beuki tegue manehna mah nyangka yen eta teh Kunti. Tulung aya Kunti. Bahrowi walah wahweuleuh bari batuk deui. Gemolan anu dibawana dipurageun berengbeng lumpat teu sirikna notog-notogkeun maneh. Ardasim jeung Sudinta anu ningalieun aya nu ngadaplok dina sirah gegedugna pada sawan ongkoh mah harita teh poek mongkleng jadi tepati sidik kana naon-naonna maranehna mangpret lumpat teu nolih ka Bahrowi. Si Andi anu mireng siruyuk ngudag anu lumpat teh manehna milu ngudag lantaran tadi manehna ngadenge sora anu ngageblug. Pas di deukeutan teh horeng gemolan anu tadi dibawa kabur ku Bahrowi. Siruyuk masih entrep di luhureun sirahna bari terus macokan sarta ngabintihan. Syukur pintar maneh Ruyuk. Cek si Andi gewat manggul eta gemolan karasa ampeg sedengkeun siruyuk hiber balik deui kana tangkal sawo. Kisahudi anu masih ngarasa heran manehna teu nyangka lamun anu tadi nulungan teh si Andi sanggeus ngalaan tali anu ngaborogod Haji Sobana. Kakara Kisahudi teh inget ka si Andi anu tadi cicing di luar. Tapi barang keur kitu geblug aya nu ngageblug ngarasa ruas sieun begal daratang deui rikat manehna nyabut siku-sikuna. Tapi can beak oge kakagetna pucung hul teh si Andi. Ices pisan mang si Ruyuk teh. Pokna bari nyerenge, "Andi, tadi teh maneh nu ngabantuan Mang Udi teh?" Nanya dilimpudan rasa heran. Mohon mang, tapi anu ngarebut gemolan mah si Ruyuk. Haji Sobana ningali gemolan anu bieu ngagedebut teh gentak mariksa. Barang dibuka tetela masih keneh utuh. Emas, duit, perak sarta samping pamajikanana sababaraha potong anu dikukud tina lomari aya dina gemolan. Telila warga anu ngadenge ribut-ribut rabul ngadatangan Imah Haji Sobana naranyakeun hayang nyaho kajadian sabenerna. Bari ngariung di tengah imah dedek-dek bae Haji Sobana teh nyaritakeun kajadian anu anyar tumiba. Anu saterusna mah Haji Sobana teh nganuhunkeun pisan ka Kisahudi jeung ka si Andi.
pemirsa sadayana waos waktosna parantos teu nyekapan deui geuningannya cagurang tuna ilalakon si buntung jago tutugannya insyaallah kin urang lajengkeun dina episode anu katilu ya. Alhamdulillahnya para wargi sadayana ya biasa neras paling sesah pokona mah ngadongengkeun lalakon karya Pai Sukandar mah penuh adrenalin gitu janten pas ngadongengkeun teh ngabayangkeun abdi keur diudag-udag ku sakampung lantaran kapangih mau hayam teh dikelekeun cakatuhu beruang lumpat notog-notogkeun maneh jaba nu ngudagna teh awewe hungkul marawa katel siruk sagara sapunya hugrana hungkul tak eta abdi adrenalin terpacu matak balelol cagurang tuna dihanyuang siang urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasambeur deui wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.